di lain teh we deh mah eta mah kudu kaca deh. asap yang we cik kira orang ajarannya barudak barau cikul Besaran dan zaman jahiliyah. Sarah pakai baju tutup marah tutut mengajar model pakai bujang kita koper iya belum itu pun ngobrol di ngobrol apa itu sangat mana wajar nggak sampai anjing sok atuh jadi asli sok ngobrol jeung marane nah ayam teu apal naon harimu kenang bari ngobrol keliling di juru diskotik iya lagi Toel alah tarik noel dicibit malik ini ada hantu petang teh ditraktir langsung nyanyi diajak kontan hayu nu hari teh dibawa ka mana ka Cartil ai kacartil mah aya tempatna kalau biasa amparan jaket di kebon dan di kamar siram setik mah can reungit mending mun mulus bujur teh buduk Gusti Allah eta disponsori ku kopi naon eta Pak tong kita mau gel lah entong kayaknya ai rokok mah mana kan entong atuh baru gua yang YouTuber teu meunang ngarokok YouTuber mah unu ngarokok kecil teh kebulna we sini delet di benet aduh bahaya mengkus di dalam di benet kain orang mah datang ke Jalahai curang teh cek saya rokok oh gimana ujang teh tak abdi di dinya oh rencana ngana mangkos muhun cing mangkos teh mana muhun ya apalah api-api tuh orang dia aduh Gusti Allah jadi itu bah cerita nanti gitu aya mau nyelap kana mager tadi teh gitu tuh di opi gitu ayam picang-picang apa ampun ini kieu hungkul ari urang kulit jeung orang sunat teh lah aing jadi tungtungna teh pipi teh hese malam hayo we seuri ampun aturan inget ngaluk ieu mah zaman baheula ceritanya tuh orang teh diajar pas sarua diajar jeung si Wawan orang teh masang batanya ada orang musidik apal gitunya masang mana tadi tumpukeun masang steger heula urang teh steger beres hari masang profil dek we urang teh caritana teh menang bari 2 baris bari udun ari babaturan si Wawan sidik-sidik teh kajauhan teh rasa beda aja teh masang bata teh sing goreng digundukeun yang gancang meureunna samarukna sarua digundukeun kalau ai kenaikna teh rada bolor teh gini kan jeung Akbar sidik udah meureunna teh sidiknya ya meureunna aduh asa gancang-gancang teuing masang mata awan cenah eta teh bata teh nih ditumpukeun gitu nah ditumpukeun kumaha sarua cenah yang bata ditumpuk lila tukung si lila datang lek manol si awan cenah teh dina naon kumaha gitu nanya masang bata jadi ditumpukeun
dijajak kemana ngeurus. Datang nu ngadu. Aduh anjir. Aduh aing teu kapake. Aduh. Kelakuan tah saruan. Udah dasar atuh. Itu diajar. Yang jauh bisa mau Jangan bisa. bagaimana aduh ampun. Thailand guru halam segala pagi. Jangan buru. Nya eta amang. Ngedit ya itu guru mah teu bisa we cara amang gitu. Terus bisa gitu. Kita teh ya. Gampang mah yang bisa ngedit teh foto sorangan dikasepkeun gitu. Sugan we narempel di 100 ribuan. Pan eta ya aplikasina Nah, teh. eta. Apaan kudu diedit teh bisa ngeditna. Kan amang teu biasa ngeditna. Memang cerita teh. Ayo teh ngobrol yang balarna gitu. Oh, preman-preman kampungnya apa? Oh. Yo, cenah maneh ngarantau teh geus ka mana wae. Cenah abdi mah Bogor. Kantos. Di Bandung kantos. Jakarta ge ngan 2 mingguan nya kantos lah 2 minggu. Sia mah cenah sakedeung urang mah cenah Indonesia geus kakeliling. Wah, nya gitu. Oh, maneh geus ngajaran cara naik koneng gede. Urang geus sira baheula. Nu kumaha koneng gede teh aya pokona mah. Koneng gede sing orang netawan teh Tum. lain setum lagi ngeruket teh Oh, beko. jakeun teh koneng gede minggu ada gue cenah orang mereka kota deui ya alana kitu nya damang nama cenah orang mah ulin we ngahaja lain gawe-gawe bener lah minggu hareup teh bah geus mau optimal kantong teh duitnya bako lah bedog boleh barang bang semplak bah ini kota naik elok naik lain elok berenang bus naik bus ayo turun deh bah betul apa turun di bus teh dari juga tuh kurunyung teh tukang bandrek ada di lembur mah tuh bandrek di mana nya tukang tuh lah istilah nama jarang ya yang gimana neta kecil bandrek cina dan sekali cina neta kalau menyebutkan kenal iya docang docang sana sih mas sana docang aing docang kan sih atau sih kan tukang bandrek teh mangga pandangan ya kanu mangkoknya makasih deh kelapa unggul rambang cukup mana teh kusiwal eta nang timel du bisa mana di kuah seruput di opi beres mana teh relo teh raum berapa aja 1000 bayar mana 5.000 enak cenah geus pas teh ladana mah kan amis teuing kesini bandrek goblok. ke kedoclang terus sieun tukang bandrek ge sanes bandrek sanes doclang bandrek yo cek aing doclang sih kadek ku aing Doclang. kowe kampung itu mulai sate gitu pak ya sudah ada maju lah kita mau udah maju mah mulai sate gitu hari tuh mulai si gano ngamuk teh nih wah nyampekeun tuh kan sate maribuan nih ada berapa ada tenang laun ngomong lagi tuh sate Kan cara kemari teh we dengan ka warung. kamari pan kitu iya duh ampun Teh gelas. Berapa teh gelas? sebelah teh gelas ada molotot kan mau ke warung sih berapa teh gelas
ribuan nah hari kuda kodok karena nonton saku duit duit lagi eueuh nih Parah pisan. Iya, aya carita itu tukang morok. Oh, ngobrol aja nya tukang usil. kumaha kan Tukang usil. Ai kamari mana menang cara di mana? Wah, jauh cenah ngudag ge. Lompat ke gunung gitu cenah. Benang nama teu pira cenah. Ti petak kana teh kotok cenah. Cara teh benang. Ai maneh kamari nguseup di mana? Urang mah wah untuk katungtung laut cenah eta. Si tungtung laut nepi ka langit oge cenah deukeut dicoya teh eta langit ku urang. Biasana ka amis tiis cenah langit. Jika kitu eta maneh cenah lampahan. Kang museup jeung kang morok. Carana mah teu beunang ku anjing ti petak kana ti kotok goblok. Ya wae. Beaknya. encan aya kene tuh dongeng loba kene stok teh loba tuh komo ka zaman di seberang mah ke zaman ieu no zaman kayu wah dari zaman kolot baheula mah cenah nya pan gaji teh dengan di luhur saurang dihanap saurang kegesek we Kieu teh. Lila bah tuh bang bulan-bulan di leuweung teh wah tuh balik-balik ka ieu mah tuh gue bobogaan teh ngabagel teh salurkeun ya jadi odol hiji mangsa da leuleus teh teh ka salurkeun boga ide babaturan teh nu di luhur teh da ningali kelek buat leet biasa rada merangsang kira cenah urang eureun lah cenah urang udah deula capek gawe wae nya hiburan teu cenah urang pamajikan jauh mang cenah boga ide euy jadinya kangen teh ka pamajikan oh atuh cenah sono urang asli lah yang saya 8 bulanna nih kumaha cenah urang boga ide mun urang sili dempet cenah sakalewang sok cenah saha heula urang heula atuh cenah cek boga ide teh sok cenah dempet tuh kelek bah wah kelek ngesang teh ujung telinga tuh bicara bajra ya beres ngos yang saya kieu ieu cenah urang geun cenah lagi leuleus ieu cenah urang kumaha aku mah sia Kuruyung teh datang dulungan. Cerita gawe teh cenah gularan kieu kumaha? Anu bos leuleus. Kuat. Iya cenah ari urang kumaha? Aku masih ya we. Alah. Ampun pemirsa aduh. Ampun.